Jur kawin. Lain. Jur. Bujur. Lain. Jur. Jurnalis. Si anjing. Jur. Jurkam. Lain. Jur. Juru tulis. Lain. Po. Polisi. Lain. Po. Podol. Bisa jadi. Po. Pocong. Alah. Naon sia? Alah, aya jurig ah. Hah? Aya jurig. Lah, kuting ki goblok jeung jurig sia. Alah, alhamdulillah kasingsinan hiji tah. Sukses ah. Alah. Tingali ke tukang ah. Mana? Allahu Akbar. Kayak dengeunah ieu aing ieu. Kasinggung aing ieu. Kasinggung kumaha? Kasinggung atuh. Bari kitu kumaha? Kudu lagi aing nu lumpat, nah pocong nu lumpat ya. Harga diri aing. Geraku aing beungeut leuwih parah dibatan pocong. Teuing begitu. Tapi nabi teuing sia. Hei. Kiroan deui nya. Hei, cong. Ampun. Nah, juga ampun ka aing lo. Nah, cong. Ayah. Siun. Anjir aing dipikasieun ku pocong. Buset. Aya kitunya. Kedar dewek deh. Gih. Ka dieu. Aing sieun nanyok. Moe. Ya, moe. Kade. Alah. Alah tulungan. Aduh make jeung cakang cau atuh si teh. Alah dekat tempo. Alah, naon sih make nyicin ku aing. Alah, emang juga tukang tatagih Bang Emu. Euy mun kitu mah tah. Abdi teh sieun gumang sieun ditatagih. Uluh. Geuningan aya di dieu. Mata kuing teh cicing luntang lantung di leuweung. Ai mitina di mana? Di Wangun Harja. Wangun Harja nya. Alah. Kitu uing teh ayeuna ku bumi teu ditampi ku jagat teu ditarima komo kunu kawasa. Marakayangan nilik-nilik gesan ngancik nyawang-nyawang gesan nyayang di mana kuringnya nyicing di mana kulanya nyayang tiris eueuh piki simuteunana haredang eueuh piki pasieunana keung asa eueuh pibatureun ludo hirup peureun hirup kieu karajana saperti abdi darumasa baheula teh keur hirup teh tukang tarok tukang nyingsatkeun andro wak paok ongkoh jeung mabok uluh koropok ongkoh ompong di terus ayeuna urang geus kieu kaduhung mah kieu geuning uing teh nitip kamarane anu keur masih keneh jumeneng hirup di alam dunya mihapekeun cing ariman cing tarakwa bisi kaduhung nama jiga urang ya ya ucil namanya aduh kaduhung tara datang ti heula dan uti heula datang mah biasa nama DP gitu tah ku kitunya wayahna panghadiahankeun abdi hayang dikiriman hoyong dikiriman ku abdi ku Al-Fatihah ku daek
tengah bosen Bosan menjadikan itu. kukul pondok deing ku Yasin dilatih kasihan nungguananya hayang dihadiahan kunaon atuh hadiahan we ku motor Nmax yang naon lumayan keur ngojek jurusan Cikarang akhirat waduh si juri dikirimkeun nuhun salam we kitu ka saha ka Abah Zeus nya wayahna kitu uing hayang makswin kita main selot nya atuh dan nungguan di dia bete keung main selot we nya haram belagu kita haramnya astagfirullahaladzim aya jadi kieu nya euy aduh alah kitu tah palawargi abdi kumaha tuh jika tuh ide itu sia nya mohon mangga abdi bade mieus kulan jig kayak tuh ini sia uluh itu saha sia pocong aya nah goblok sih teh sia teh pocong si kubosong poho aing pocong dia naon Udin jate hayu urang ini tingali aya pertemuan deui jeung saha saderek gendarawa kunti buru-buru saya perform ti suster ngesot alah geus ngarecehkeun duitna geus amanya geus alah beres urang nyawer bade nonton tuh suster ngesot bade dansa sudi goblok itu sia teu resepkeun seni sia mah jigana ayo urang ini ayo